Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Jorelat culung kalayang, jorelat kalayang, Nyai Layang Suri jirim na ngajorelat terus ngalayang dina mangsana majuna rajang. Nyai Layang Suri ngagunakeun ilmu pangenteng badana nu disebut bayang kanginan kaayana jadi jojorelatan jeung kakalayangan teu berarti kalangkang nu katebak ku angin we. Nang boleh bisa ngarti dina ngimbangan panarajang anu dilawan. Teu bisa kawas tadi dina kayaan teu ingkah di tempat terus ngabendung panarajang lawan sabab Nyai Layang Suri teu saukur dina ngalakukeun panarajangna dibarengan ku ngagunakeun senjata rahasia tusuk kondena. Harita pikeun ngimbangan anu dilawan nang boleh ngagunakeun ilmu pangenteng badana. Ngajadikeun jirim nang bulege jojorelatan teh berarti kalangkang dengkeun Kiragabaya jeung Nyi Manik anu ngabandungan kana kajadian anu keur lumangsung. Harita bari merhatikeun kana lumangsungna tarung harita Nyi Manik tumanya kanu jadi guruna. Nu dilakukeun ku Ki Guru jadi robah sikap jeung caritaan ka Sinang Bule. Keur Manik jadi ngerasa kaget itu Guru jeung bingung oge. Salah aja bener Ki Guru eleh jajaten ku Nang Bule. Tapi urang teu kudu nemongkeun kelemahan Ki Guru. Malah Ki Guru mah tepikeun ka jadi kalakah ngaku dulur geuning ka Nang Bule teh. Bingung keur Manik mah. Lain teu kudu ngerasa bingung jeung kaget Manik. Nu dilakukeun ku dewek memang kitu kuduna. Sabab geus kabandungan ku ilaing ge kakuatan ilmu sabta birawa mangrupa ilmu simpenan dewek bisa diungkulan ku Sinang Bule. Jadi jelas pikeun ngungkulan ajen pangartina Sinang Bule kudu ngagunakeun cara anu sejen Manik. Nah cara sejen anu kumaha kitu anu bakal dilakukan ku Ki Guru teh Ki Guru? Dewek tadi waktu dina kayaan keur deku lantaran biak tanaga. Dewek saterusna ngalakukeun kontak batin jeung lanceuk dewek Manik. Maksud Ki Guru teh kontak batin ka Mbah Balaganjur. Nya, bener Mbah Balaganjur lanceuk dewek. Anu saterusna dewek dibejaan cara pikeun ngungkulan kakuatan jeung kamampuanna Sinang Bule. Ieu jelas nama harita ku Kiragabaya. Terus dicaritakeun kanu jadi muridna ngeunaan caritaan ti Mbah Balaganjur dina mangsana Kiragabaya ngalakukeun kontak batin. Sangeusna ngarasa cukup bari katerangan kanu jadi muridna, harita Kiragabaya mungkas caritanana. Dah jadi kitu Manik. Anu matak sikap jeung caritaan ilaing ge kudu sarua kawas dewek. Ka Sinang Bule teh kudu kitu. Sabab dewek
boga cara tipu muslihat. Urang bisa ngungkulan kayan Sinang Bule ku cara anu seperti gitu. Oh, ku cara tipu muslihat. Dengikeun heula. Rek bisa ngerebut mustika kumaha mun Sinang Bule bisa ditundukkeun heula. Jadi pikeun ngawujudkeun karep jeung kahayangna urang. Nyata ngapimilik mustika Tirta Talaga Warna. Urang memang kudu ngalakukeun reka perdaya Manik. Kumaha kaharti? Nya kaharti atuh ari kitu mah Ki Guru. Tapi nah kira-kira na Sinang Bule daekeun kitu diajakan ka padumukanna Mbah Balaganjur. Kumaha mun mehna nolak? Ya mah tepikeun ka nolak atuh Manik. Sabab kekuatan gaib anu dikirimkeun ku lanceuk dewek ayeuna geus manjing dina diri dewek. Eta kekuatan gaib bakal marengan kana setiap sikap jeung caritaan dewek anu bakal dipercaya ku Sinang Bule Manik. Oh. Jadi maksud Ki Guru mah mun Sinang Bule geus tepi ka padumukanna Mbah Balaganjur, pikeun tindakan anu saterusna mah ka Sinang Bule. Dibagiakeunna ku Mbah Balaganjur. Anu jelas mustika bakal bisa benang kapi milik ku urang. Kitu Ki Guru? Nya bener gitu Manik. Ngeunaan carana dewek kitu nyaho. Ngan dewek percaya Mbah Balaganjur lanceuk dewek ahli dina ilmu kagaiban. Jadi ngeunaan eta mah urang teu kudu milu mikiran. Penting mah Sinang Bule bisa dipanggihkeun jeung lanceuk dewek Mbah Balaganjur. Tingali anu keur tarung jadi beuki leuwih capat gerakanana Manik. Si Layang Suri anu ngagunakeun ilmu pangbenteng badan, bayang kanginan mampu diimbangan ku Sinang Bule. Perhatikan. Si Layang Suri ngagunakeun di senjata rahasia tusuk kondena tuh. Kiragabaya jeung Nyi Manik harita pada musirkeun di perhatianana ka tempat lumangsungna tarung. Nyi Layang Suri jeung Nang Bule anu jirimna pada ting jurelat jeung kakalayangan narik perhatian pikeun ngabandungan kana lumangsungna eta kajadian. Nyi Layang Suri ningali aya kasepetan anu hade pikeun ngagunakeun senjata rahasia tusuk kondena. Harita tilu tusuk konde nu aya dina cepitan ramo leungeun katuhna ting sariut kabelesat ngarah kana anggota badanna Nang Bule. Dituturkeun ku panarajangna Nyi Layang Suri mangrupa panarajang sapasang leungeunna anu ngandung kakuatan talaga lapisan. Siuk besar suarasep kem. Tilu tusuk konde anu datang ngarah kana anggota badana hal tadi tewak ku leungeun kenca jeung katuhna Nang Bule. Syuk datang panarajang Nyi Layang Suri. Tapi Nang Bule teu kapalingan gerak dina kayaan dua badan ting kalayang teu napakana lemah. Harita Nang Bule ngabendung panarajang lawan ku sapasang leungeunna. Sohiu jongkang kalayang Nyai Layang Suri badana jadi ngajengkang oleh abga tukang. Ngalayang nyiloro turun ke handap jengkang kalayang. Tapi Nyai Layang Suri memang jawara wanita anu mibanda kemampuan ilmu silat anu hebat. Harita masih kene sempat ngagebeugeun badana. Saterusna ngajulalit sababaraha jumpali samemeh tepi kana lemah. Kalayang kibeg julalit kalayang Nyai Layang Suri napak kana lemah dalideug. Nyai Layang Suri ngadaligdeug ka tukang raneg. Nyai Layang Suri ngeureunkeun sukuna anu ngadaligdeug saterusna mancukeun tangtunganana. Kalayang
plok. Nang boleh napakan lemah meh teu nimulkeun sorak. Nyi Layang Suri sikone sakti bari ngatureng hapanapasna. Merhatikeun nuju lawan bari ngomong dina jero hatena. Edan. Ilmu panganteng badan Sinang Bule tetela mampu ngibangan ilmu. Bayang kain nina nu digunakeun ku aing. Kanyata nu meh teu dipercaya ku dari aing. Tilu tusuk konde nu kuduna nembus kana anggota badana. Kala-kali tewak aina. Dina sekolah Sinang Bule aing benar-benar dengar cadas pun kayak Kim ayo palingan musti katil tatalagawana bisa benang ku manehna sabab Sinang Bule sanajan budak sacepak tapi kekuatan jeung kemampuan ilmu silatna memang luar biasa tapi aing masih kene penasaran asa piraku teu mampu ngungkulan anu jilawan. Nang Bule ningali Nyi Layang Suri sikone sakti can sagadiri pikeun neruskeun tarungna harita jadi panasaran. Tilu tusuk konde anu maneh ayeuna aya di aing jeuh Layang Suri. Atuh da maneh mah tarung teh make jung ngagunakeun tusuk konde sagarupa anjir ah. Kawas eueuh di senjata nu sejen wae maneh mah. Tapi rek ngagunakeun jasana nu ge teu masalah keur aing mah. Jadi kumaha rek diteruskeun tarungna ye aya atawa dicukupkeun saja sampai di sini. Layang Sari. Hei. Aing masih kene bisa mancukeun tangtungan Nang Bule. Hatina aing masih kene sanggup jeung mampu pikeun neruskeun ieu tarung. Tarung bakal eureun mun aing geus dirubuhkeun ku anu jilawan. Tapi eta kayaan mal bisa jadi kenyataan Nang Bule. Sabab lain aing anu bakal robah, tapi maneh anu bakal dirubuhkeun ku aing Nang Bule. Ieu mah ye. Eta mah bisi we dikeureun dinya geus karasa capek oke lah. Tapi di Bandunganku dia masih tarik kene. Eta nya capek mah Layang Suri. Keukeung hayang rubuhkeun aing. Heuh meungeus sasok lah. Maju deui nalajang maneh Layang Suri. Gunakeun kekuatan panalajang anu leuwih hebat anjir ah. Ngara tusuk konena aya dina naon teh aya nu keuna kana anggota badan aing. Sigana karasan amis tiis mun keuna kana badan aing. Dilamot ku aing malah tusuk konde kusuk tonde dan naonan anjir. Nyai Layang Suri ngawangun di pasangan. Senjata rahasia tusuk kondena masih kena aya anu bisa digunakeun pikeun nembus kana anggota badana nu jadi lawan. Orang teruskeun satalungna Nang Bule. Ku aing bakal dibuktikan kemampuan senjata rahasia tusuk konde aing. Anu bakal nembuskan anggota badan maneh Nang Bule. Cukup kabedangan ku salah sahiji tusuk konde, mangka maneh bakal rubuh, bakal ngacungkal tina kayaan. Sakujur badan karacunan, anu saterusna maneh bakal eureun jelema sia. Geus pok deui ngabacot kawas kitu maneh teh teu bosan sia teh Layang Suri. Lainnya capek wae sia teh, bukti kalawan nyata bubuk roti kana mata. Nya capek we sama aing kabuktianna eueuh. Aing jadi beuki penasaran. Hayang ngarasaan cek aing oge kabeunangan ku senjata tusuk konde maneh. Mun bisa mah keuna kana beuheung atawa panon aing, teh kitu mubus kana bujur aing. Setan alas kurang ajar Sinang Bule. Maneh ngapenteng kana kampuhan senjata rahasia tusuk konde aing sia. Rasakan sia kurang ajar. Hei ya. Jurelat culung kalayang cuelat kalayang. Nyai Layang Suri maju dina rajang ngagunakeun deui ilmu pangenteng badan bayang kaanginan.
Jirina ngajoerat kakalayangan. Nang boleh ngimbangan panarajang lawan, harita ngagunakeun di ilmu pangenteng badana. Dua jirim ting joerat. Jeung ting kalayang deui teu beda ti dua kalangkang we anu kakalayangan katebak ku angin. Joerat kalayang, joerat kalayang. Waktu Nyai Layang Suri ningali aya kasempatan anu hade pikeun ngagunakeun senjata rahasiana, harita 5 tusuk konde anu digunakeun ku Nyai Layang Suri ting sayu ting beresat ngarah muru kalebah nang boleh anu jadi sasaran. Dina kayaan keur ngalayang teu nampakna lemah. Harita nang boleh ngagunakeun 3 tusuk konde nu aya dina jepitan ramo dengan katuhuna. Bersat tusuk konde nu digunakeun ku nang boleh ting bersat mapak 5 tusuk konde anu datang. Bersat ting 3 tusuk konde anu digunakeun ku Nyai Layang Suri bantrok jeung 3 tusuk konde nu digunakeun ku nang boleh. Sedengkeun 2 deui tusuk konde nu digunakeun ku Nyai Layang Suri harita labas ngabelasat ngarah kana beuheung jeung dadana nang bule. Tapi nang bule teu kapalingan gerak harita leungeun katuhu nang bule ngeprak 2 tusuk konde anu datang. Kalayang sekeprak geus. 2 tusuk konde lageragan meh bareng jeung lageraganna tusuk konde anu sejen anu geus bantok jeung 3 tusuk konde digunakeun ku nang bule. Suhiu datang panarajangna Nyai Layang Suri. Joerat kalayang nang boleh rikat ngabendung di panarajang anu jilawat. Sok hiuk geus. Geseh waktu sababaraha detik tisanggeusna ngabendung panarajang lawan, harita nang boleh aya kasempatan pikeun ngasupkeun panarajang balesan. Harita panarajang leungeun katuh nang boleh ngahantem kana luhureun dada lawan. Aing beunang, aing dada. Nyai Layang Suri ngageros semun ngacerit nahan ka nyeri. Bari badana ngajengkang ngalayang. Terus nyirorot turun ka handap. Jengkang kalayang sirorot. Nyai Layang Suri meh bae ngagedebut rubuh maring lemah. Tapi Nyai Layang Suri masih kene sempet ngajaga keseimbangan badana. Ngajuralikeun badana sakali satusna nampakan lemah tapi terus kabangkiung menurut ka tukang sababaraha lengkah. Kalayang surut curalit juruk bangkiung jaligdeug raneg. Nyai Layang Suri ngeureunkeun sukuna nu dadaligdegan saterusna mancuhkeun tang tuanana bali ngahegak katu napasna. Nang boleh mancu dina tangtunganna bari merhatikeun nu jilawan. Tusuk konde maneh teh sigana mah euy eueuh nemuskan anggota badan aing. Kabuktian kalah-kalah gelagan kahanap geuningan. Anu pugumah maneh kabeuleungan deui ku panajang aing Layang Suri. Jadi rek kumaha teu mun geus kieu kajadianana ieu teh? Layang Suri? Masih kele penasaran? Nyai Layang Suri kacan ngajawab. Harita musirkeun perhatianna kalebah senjata rahasia tusuk kondena anu ting galoler dina taneuh. Nyai Layang Suri ngagerakeun sapasang leungeunna bari nyarita ditujukeun ka senjata rahasia tusuk kondena anu ting galoler. Balik deui ka dieu tusuk konde. Senjata rahasia Layang Suri hasok balik deui ka bogana. Nyai Layang Suri anu ngalakukeun gerakan di tempat mangrupa gerakan pikeun narik deui senjata rahasia tusuk kondena ngajadikeun tusuk konde anu ting galoler teh ye ting beresat muru kalebah Nyai Layang Suri. Malah 2 tusuk konde anu nanceleb dina tatangkalan ge jadi
marecat saterusna ting belesak muru kalebah Nyi Layang Suri. Tapi snakeran harita Nyi Layang Suri newakan tusuk kondena anu ting belesak muru ka tempatna Nyi Layang Suri. Siu besak kap 10 tusuk konden digunakeun tadi ku Nyi Layang Suri harita balik deui ka nu bogana. Dilakukeun ku Nyi Layang Suri tang tuwe jadi narik perhatian pikeun anu ngabandunganana. ningali kana eta kajadian nang bole harita keprok benyarita. Hebat Layang Suri, hebat. Kamampuan maneh ngagerwan deui tusuk konde sina balik deui kanu boga narik kana perhatian aing. Aing ngarti getah tusuk konde maneh teh Layang Suri jadi ngarampih di ka tempatna kumaha we hayamnya bisa narut kawas kitu mah sigana minang di paraban huut berenanya eta tusuk konde teh nya. Nyi Layang Suri musurkeun padetepna kadang bule sanggeusna nyelap-nyelapkeun tusuk kondena mangrupa senjata rahasiana di tempatna harita. Terus nyarita ditujukeun kadang bule. Kakuatan jeung kemampuan ilmu silat maneh cukup hebat tang bule. Tapi keur si Layang Suri moal rek make kudu ngarasa sentar. Aing masih kene bisa, aing kan masih kene penasaran. Pikeun neruskeun ieu tarung nang boleh. Sabab kepikeun kayeuna aing can bisa dirobohkeun ku maneh nang boleh. Oh, jadi maneh mah keukeuh hayang dirubuhkeun ku aing gitu Layang Suri. Dasar si bontong suri. Jadi mun ku aing geus dirubuhkeun kakarek maneh mah ngaku kana kaunggulan nu jelawan kitu. Bonteng suri. Kitu maksud maneh teh ha? Bener gitu Layung, bener gitu nang boleh. Aing masih kena sanggup pikeunuskeun ieu tarung. Urang anggeuskeun sia ieu tarung anu lumangsung nang boleh. Urang samodana jeung aing mah sia. Oh, boleh lah, boleh. Tapi sigana nu bakal modar mah di dinya sih, urang ajar sia. Jadi maneh teh hayang nganggeuskeun ieu tarung gitu? Ya, mun kitu mah lo jual gua beli dong. Maneh bakal ngagunakeun jurus pamungkas beunanya kitunya? Bener aing bakal ngagunakeun jurus pamungkas sanang boleh. Pikeun nganggeuskeun ieu tarung sakaligus pikeun mastikeun aing atawa maneh anu bakal kasolan eleh jajaten. Anjir. Jadi ngageter oge yeuh ka aingna oge. Ngadengnya maneh rek ngagunakeun jurus pamungkas mah jeung kana bujur ge awitan prat-pret perut. Boa-boa bakal kajadian aing eureun je jelema teh ye. Eureun je jelema teh puguh berat atuh Layang Suri. Tapi sigana mah moal bisa jadi kenyataan sih, percaya kana omongan aing. Moal jadi kenyataan eta caitan maneh teh Layang Suri. Naon sababna? Sabab aing aya di pihak anu bener. Sedengkeun maneh mah nu rek ngarampok hak milik aing. Begal sakeun kitu teh ngaranna teh. Hayang ngapimilik anu lain hakna goblok. Nyai Layang Suri geus teu malire kana carita nang bule. Harita Nyi Layang Suri keur musirkeun kakuatan talaga lapisan sapinuhna kana sapasang leungeunna. Terus ngabangun pasangan jurus pamungkas. Nyi Layang Suri geus nangtukeun sikapna pikeun ngagunakeun jurus pamungkasna. Kitu deui 12 tusuk konde senjata rahasiana bakal digunakeun sakaligus pikeun marangan kana panarajang jurus pamungkasna. Anu bakal dilakukeun ku Nyai Layang Suri dina waktu harita tang tue mangrupa ancaman anu ngabayakeun pikeun nu lawan. Malah saila Nyai Layang Suri makalangan jadi jawara wanita di dunia kajawaraan. Tajan aya lawan tarung anu mampu ngimbangan jurus pamungkasna nu dibarengan ku 12 senjata tusuk kondena nu digunakeun sakaligus kabihanana.
Layang Suri anu geus saga diri pikeun neruskeun tarungna harita bari museukeun perhatian ka nu lawan, ngomong dina jero hatena. Aing jadi penasaran. Nah bakal mampu moal Sinang Bule ngungkulan Juris Pamungkas jeung 12 senjata rahasia tusuk konde anu bakal digunakeun sakaligus. Kabehana Sinang belasat. Beta sapiraku mun eueuh anu kena hiji-hiji acan mah. Ngan mun kiamah bener. Dina pungkasan ieu tarung aing kasoran ele jajaten ku Sinang Bule. Aing molek ingkar janji. Aing bakal tunduk patuh ka Sinang Bule. Sok sanajan manehna masih kena budak lalaki naon rek mangkat rumaja. Saila aing makalangan di dunia kajawaraan kakarek 2 kali jeung ayeuna. Ngagunakeun Juris Pamungkas jeung senjata rahasia 12 tusuk konde nu digunakeun sakaligus. Waktu keuteuh heula digunakeun ngalawanan musuh anu berat. 3 tusuk konde nebus kana dada jeung beuheungna. Ngajadikeun musuh aing roboh terus eueuh nyawaan. Maneh teh lain rek neruskeun tarung. Eta Bentong Suri. Kalau kahulang-hulang kitu maneh teh siga nu leungit jarum anjir. Ngagunakeun Juris Pamungkas teh ya sok ah. Jika kang ngulang kawas kitu geuningan maneh mah teu bareg. Sakirana geus teu untupan mah maneh montong maksakeun maneh Bonteng Suri geus we maneh ngaku kana ku anggulan uji lawan. Beres pan. Teu kudu maksakeun diri ceuk aing mah. Teu kudu bacarita manehna Bule. Aing geus aga diri pikeun nuskeun ieu tarung. Sakaligus nganggeuskeun ieu tarung. Ku aing bakal dipastikeun maneh atawa aing anu bakal kasoran el jajaten Sinang Bule. Oke. Hasok lah. Gandeng aing ngadengeun oge bosen lah. Sok gancang buktikeun eta bacotan maneh teh. Layang Suri. Lain ka hantem we ngebangun. Sok maju Layang Suri. Aing memang bakal maju narajang Sinang Bule. Maneh montong kadohong mun akhirna kudu rubuh dina kayaan eueuh nyawaan Sinang Bule. Rasakeun sakudu ajar. Jurus Pamungkas anu digunakeun ku aing. Lewat kalayang Layang Suri harita maju narajang. Ngajorat terus ngalayang sabab harita ngagunakeun ilmu pangenteng badan bayang kanginan marengan kana kakuatan Juris Pamungkas jeung kakuatan talaga lapisan sapinuhna. Panarajang nu dilakukeun ku Nyi Layang Suri mangrupa panarajang anu ngabayakeun pikeun anu jilawan. Musuh nuju lawana lain Nang Bule bisa dipastikeun geus moal mampu ngimbangan panarajang anu jilawan. Tapi Nang Bule nyangking ti rupa ilmu silat nuturunkeun ku 3 urang guruna. Mangrupa ilmu silat anu geus tepi kana tataran ilmu silat pinunjul. Ngajadikeun Nang Bule mibana kakuatan jeung kamampuan ilmu silat anu mampu ngabenteng dirina sarta ngimbangan satiap panarajang lawan nu ngagunakeun kakuatan pamungkasna. Harita Nang Bule ngagunakeun deui ilmu pangenteng badana. Cuelat kalayang 2 cilinting cuelating kalayang deui. Nyi Layang Suri anu maju narajang dina kayaan ngalayang teu napakana lemah. Harita ngagunakeun keahlianana mangsa ngagunakeun senjata rahasiana sakaligus 12 tusuk kondena harita ting sariut ting beresat ngarah kana anggota badan lawan. Meh bareng jeung ting sariut ting belesatna 12 tusuk konde senjata rahasiana harita Nyi Layang Suri nuturkeun ku panarajangna Jurus Pamungkasna. Bersat.
12 tusuk konde muru kelebah nang bule anu keur ngalayang teu napakana lemah. Ningali datangna senjata rahasia tusuk konde lawan anu datang 12 tusuk konde sakaligus. Harita nang bule ngalakukeun gerakan anu pamokhalan bisa dilakukeun ku jago atau jawara anu sajena. Harita nang bule dina kayaan teu napakana lemah ngalakukeun gerakan anu meh teu bisa dipercaya pikeun ngabandungan kana lumangsung eta kajadian. 4 tusuk konde jadi nyerelap dina selara mona leungeunang bule anu belah katuhu. Sedengkeun nu 3 tusuk konde harita jadi nyerelap dina ramu leungeun kencana. Sedengkeun tusuk konde anu hiji digegel ku bibirna nang bule. Anu dimadei mah harita dipadong ku sapasang sukuna. Anu pilih genti nang bule najongan senjata rahasia tusuk konde. Anu harita pada lagragan ditakis ku tusuk konde anu nyelap dina ramu leungeun katunang bule. Super sat, ting ting ting. Sababaraha tusuk konde lagragan. Sohyuk datang panajang nyelayang suri anu ngagunakeun jurus pamungkas. Gancang nang bule ngalepaskeun senjata rahasia anu aya dina sela-sela ramu leungeun kenca katuhuna. Saterusna sapasang leungeunang bule dipake ngabendung panajang lawan. Sokyuk gas. Dina kayaan masih teu napak kana lemah, panarajang lawan dibendung ku nang bule. Kajadian saterusna ukur gese sababaraha detik disanggeusna ngabendung panarajang lawan. Harita nang bule ngasupkeun panarajang balasan sapasang leungeunna pilih genti ngahantam kana anggota badan lawan. Ngajadikeun Nyai Layang Suri si Konde Sakti ngacungkang ngoleab ka tukang. Sak hiuk cebrot. Kurang ajar. Aduh, bau aing. Nyai Layang Suri si Konde Sakti ngagero sebunga cerit nahan ka nyeri. Bari ngajengkang oleh abka tukang. Nyi Roro turun ka handap geus teu bisa ngajaga di kasaimbangan badana. Jengkang koyang gedebut Nyai Layang Suri ngagedebut rubuh maring lemah. Nang bole ngalayang turun kalayang plek nang bole napak kana lemah teu nimulkeun sora. Ningali kana eta kajadian Kiraga Bayang ngaret ka Nyi Manik bae nyarita. Nya cek dewe teh naon Manik? Sakumaha hebat ilmu silat si Layang Suri. Sarta sakumaha maherna ngagunakeun senjata rahasia tusuk kondena. Kangaranan ngalawanan sinang bule mah tetep kasoran eleh jajah teh. Bener cegembah bala ganjur lancek dewek. Pikeun ngungkulan sinang bule mah moal bisa dirubuhkeun ku kakuatan jeung kamampuan ilmu silat. Anu matak urang kudu ngagunakeun tipe muslihat oge. Nya mudah-mudahan we sinang bule daekeun diajakan ku urang datang ke tempatna balaga simbah bala ganjur. Anu geus aya di ditu mah kali tinggal kumaha Mbah Balaganjur we nu bakal ngagunakeun carana pikeun ngukuran sinang bule. Nya bener kitu Manik. Lancek dewek tangtu bogaeun cara pikeun nundukeun sinang bule. Anu akhirna mustika bisa jadi milik urang. Tuh tingali perhatikeun Manik. Tuh tingalikeun. Daya tahan badan si Layang Suri memang hebat oge. Tete lah masih kena bisa ngoreal hudang tuh sengkat nangtung. Urang Bandung ngarek kumaha ketakna si Layang Suri teh. Kiraga Baya jeung Nyi Manik
harita musyrikeun deui perhatianana kalebah Nyai Layang Suri si Kone Sakti. Anu harita geus sengkat nangtung. Nang bule anu masih keneh cicing dina tangtunganana harita merhatikeun kana dilawan baitus carita. Ya, daya tahan badan maneh memang hebat Layang Suri. Kabuktian geus rubuh bisa gancang onea hudang deui terus sengkat di nangtung. Kumaha ya bade arek ditelaskeun deui tarungna atanapi bade heup. Bade heup kitu kumaha Layang Suri? Nyi Layang Suri Sukone Sakti maju 2 langkah. Bari sumangir nahan ka nyeri harita tos carita. Sakumaha janji kula sanang bule. Gimana diri kula dirubuhkeun kasolan es jajaten. Mangka diri kula nganyatakeun diri bakal tunduk patuh ka Andika nang boleh. Jadi dina waktu ayeuna kula ngaku secara jujur geus katitih pangarti es jajaten ku Andika. Ku ayeuna kitu. Andika rek mere parentah naon bae ka diri kula. Tangtu bakal dilaksanakeun nang boleh. Tarung dicupupkeun tepikeun ka dieu. Diri kula geus tuntupan pikeun nuskeun dieu tarung. Nya ari aing mah taina oge saukur ngabela diri Layang Suri. Teu boga tekad hayang nandasakan lawan teu. Tapi sikap jeung caitan maneh mah jadi boga anggapan geus jadi patalukan aingnya kitunya. Beneran aslina ieu teh? Maneh bakal tunduk jeung patuh ka aing Layang Suri? Benar dang boleh. Kula marek jalir kana janji anu matak rek nurut perintah naon ke diri kula tangtu bakal dilaksanakeun nang boleh. Nang bule ngahulang sakedeung siga anu keur mikir teu lilatus nyarita. Mun bener kitu maneh kudu indit ka kampung kahuripan. Terus panggihan bibi aing anu ngaran Rasanti nya ye. Engke mun geus panggih kudu terus ngagabungkeun diri jadi anggota barisan Darmayuda nya. Sabab bibi aing ayeuna keur nyusun kakuatan nyieun barisan Darmayuda keur ngimbangan jeung merangan barisan Warangkas Jaya nu dipimpin ku si Warangkas. Jadi maneh kudu milu babarengan berjuang jeung bibi aing. Kitu deui jeung anu sejena. Kumaha siap maneh ngalaksanakeun eta perintah aing Layang Suri? Kula bakal ngalaksanakeun eta parentah nang boleh. Malah kula geus moal mikeun deui waktu ayeuna keneh bakal indit ka kampung kahuripan. Sanajan can nyaho di mana lebah-lebahna. Kae tinggal nanyakeun we engke dina. Sajoning rumah pake heula montong mantog ayeuna. Nah, pan kula teh dikalaksanakeun perintah dirinya.